Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Sinta Monika di kelas 12 MIPA hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana. Urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu atos masihan kasempatan jeung kasehatan. Nu mana urang tiasa patina ngararai dina ieu acara. Bapak Ibu guru nu dipika hormat jeung rerencangan nu dipika cinta sareng para wargi nu dipika hormat ku simkuring. Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna kasehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadayana wajib ngajaga kabersihan jeung kasehatan. Kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten jeung cara anu sehat. Misalna maresihan awak pas ibak, maresihan kuku, nyikat waos anu rutin jeung sajabana. Tah eta contoh cara hirup sehat. Contoh sanesna, urang kedah micen runtah di tempatna, ulah sembarangan. Lamun nyiduh, ulah di mana wae. Jeung batuk atawa beresin kudu nutupan. Ambeh teu nularkeun virus ka batur. Lamun urang hoyong janten jalmi jak-jak waringkas, urang kedah soson-soson bersihan diri urang tina sagala kokotor. Kokotor jasmani jeung kokotor rohani. Upami maresihan kokotor jasmani, urang kedah mandi, ngabersihan lingkungan jeung sajabana. Tuluy kumaha lamun urang bade maresihan kokotor rohani, carana nyaeta urang kudu ningkatkeun keimanan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngan kudu diingat teh, sehat lain saukur bersih. Tapi urang kedah ngagerakeun jasmani urang, contona urang kedah rajin olahraga. Hadirin sadayana, cekap sakitu biantara ti abdi, pamungkas pisanggem bilih aya kecap nu kirang mereunah. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.